Ujung enjing keluargi. Nah, ya simkuring nuju aya di leuweung ya. Tak kalarasan ieu simkuring mendakan daun balakacida. Nah, seperti ya daunnya ya. Nah, manawi aya nu uninga ya manfaat daun balakacida ya. Ieu teh ageng pisan manfaatna nya kangge kesehatan tubuh urang ya. Ieu teh tiasa kangge ubar landong lambung mah ya. Nah iya, nah iya balakacida ya, obat lambung ya biasa. Sareng iya anti kanker ya, kolesterol, diabetes, pokoknya mah iya segala rupi panyawat. Nah iya ageng pisan manfaatna. Iya kandungan antioksidanna tinggi ya, kangge nangkal racun nu aya di awak urang. Tah ieu daun balakacida tah ieu ya, tanu sok kolesterol tah godogan ya. Ieu teh carana tiasa langsung dilalap, dituang we kieu dikumbah heula kata napi digodognya. Ieu teh candak we urang mah ganjilna sabaraha daun, misalkan 7 daun digodog nya ku cai 2 gelas ya. Ieu teh dugi ka janten sagelas. Nah terus dileut gitu ya, sadinten 2 kali we dina saminggu. Dina waktu saminggu teh nya sadinten 2 kali enjing sareng sore we. Ya manfaatna ya karaos ya, mugi asing manfaatnya. Nah keluarga sadayana ada gening panyawat teh landong nama tara tebih di alam ya. Nah, panginten kurang teh kedah ngajaga alam tingali loba tadi dia daun balakacida. Oke, wilujeng kasadayana kulawargi sing manfaatnya ieu informasinya sampurasun.